Selamat datang di episode 33. Selamat menyaksikan. Ya, udah ulin lagi di mana sih? Adik. Wah, ya. Tuh. Si Arul. Mana eta na? Terus itu. Basuhan. Tuh, wis garing tuh itu. Basuh. Ayo kena tuh. Idi. Bau tuh. Bukan itu, bukan ayo pacis. Nanti bukan. Jadi tuh. Beres jok garep ya. Mundur. Berang tuh. Kenalan teh. Nuntu. Alah. Teh kenalan. Keset nyampe lah. Bolos karet. Rada. Kau ni buat enggak? Sana bang. Bro, sekarang aku matu nih. Pokoknya aku mau ajung. Si ojak iya tuh ini mimitian kenai. Mal akalan. Napa dituduh teh? Aku mau ajung apa? Mau ajung mah. Mal meren tuh. Isukan ulin aku mah tuh. Jangan orang lah tuh, ulin mah tuh. Kan mana babaturan orang teh. Tapi mun loba jelemanya. Mana ulah dikit-dikit yang orang. Kenal. Nya pajarkeun baturna. Mungkin. Ngomong batur. Rian. Jangan wae mana. Yok. Non, Sukan deui. non, suka. Kan. Ya, hayu orang capus untuk. Ya, urang ge. Wah, boleh. Kemarin tuh udah kaburu aya nu ngahalangan ah. Untung emang aja teu nyaho. Hai, nyebut di urang maneh. Ya, mana mah gede. Anak dagoan di mana? Di kebon we. Kebun mana? Kebon itu teh nu nyen peltokan. Ada dinya. Tapi kudu nyumput. Kita kan nyawa. Mah nyawe nyumputnya. Meta kan nyawa. Pepelotokan itu na di urang ban. Lu emang di mana kan? Mar, Kah? ayo Mar, kamari ke mana? Buat di milarian Emar? Ayah Mar mah di bumi. Tapi gening sendalna teu aya. Ih, kan eta sendal Mar teh kan dikumbah ku si mama teh. Mar mah aya keur bobo. Tapi mana ke milu jeung urang nyeun deui nya. Nyeun dua nyeun akan nyeunan pepelatokan. Nyeun pepelatokan. Nyeun deui. Sieun ku awajak mah. Jeh, si bae mah si tong sieun. Bae. Ya urang mah ieu. Mana ieu nan njem bedugna. Susu dipoyokan ku budak sakelasna teh si utep yang ngirung moyokan. Karunya atuh wawa. Oh, mimpi buruk sih. Tapi Emar tengah makan kawati. Tamar mah tengah kira Amar ngambek kawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Punten bapaknya. Jauh-jauh tekeng calik carang istri tok caketing. Ngali. Mun ngali ka dieu. Sok. Pasihan wan, tuy, pasihan. Moal malheureun ke sok calik. Oh, di dieu apa di? Mun sok bani geseran terus nya. Sok. Tos tarik. Tos tekeng heuri wae, pame bade ngaos tekeng heuri wae. Sok. Tos tarik. Nah, sae peratoskeun nya. Nu sapertos biasa urang ngaos sadayana. Dina reresan ieu Bapak bade nerangkeun dina masalah Idul Kurban.
Dina bulan Rayagung nyata aya hiji peristiwa Idul Kurban. Cik aya nu terang teh Idul Kurban teh naon? Lebaran haji. Mencit sapi. Mencit sapi. Domba. Mencit naon deui? Domba. Mencit cirojak. Ojak. Ojak mah bagong. Oyok. Teu kengi. Aya naon Jang Wawan? Hari kurban lamun ieu hewana awewe menang teu Pak? Menang. Lamun menang mah rek nyumbangkeun oyok Pak. Tong karunya nyarekan ke indungna meureunna kumaha cek indungna dikorbankeun nya. Jadi Wan. Oh, bagus. Sampai lor Wan. Itu, yuk. Syukuran. Syukuran. Oh, yuk. Gedung lah ya. Tuh. Orang kamar sih apalin cak euy. Anu nembak Mang Ajum teh. Oh digendir hungkul. Mun apalun urang nu nembakna meureun ditalipuk meureun. Oh, kumaha? Kumaha teh? Pijen wae kitu nya. Mang Ajum teh. Ajum kumaha tuh teh? Mang Ajum teh. Si Wan, bukan bukan. Beureut, Wan. Ieu keur maneh dewe nya. Alus. Hah? Wan. Yen urang taruh. Yang utep. Tuh atuh ari inget dibalikeun mah nya. Oh, sia kanyahoan ku aing ayeuna mah. Bener. Tah. Gak usah aja. Ieu mah. Sia kamar kana nembak aing nya. Teu urang mah teu nembak. Nah, beung aing dulu ku siap beres kieu beunang ku sia. Teu Mang. Teu tapi omongan unggul ieu Jang utar geus sasep mana teh. Aduh Jang, tong bawa si Wawan moal balik. Dumu lanjut sama si Rojak tah. Balangor udah tetep tong bawakeun. Carikan Mang Ajum bener puasna hakan ta Mang Ajum hakan ta si Wawan yang si Sutep. Urang mah teu nembak Mang Ajum da. Sama gede dablur pukul wadul sia mah. Urang mah teu nembak mah. Nembak na ge si Oyok jeung si Rojak. Ajum Tep kuy tep moal balik sia teh mah. bohong Mang. Bohong tep entong tep ninjung urang mah. Kanyahoan sih. Urang mah udah kur nembak si Oyok jeung si Rojak doang, tep teu nembak Mang Ajum. Oh, jadi marane nu nembak urang jeung si Ojak kamari. Anjir. Aduh, halus. Mana teh geuleuh ka urang? Geuleuh urang ka maneh. Kuduna urang nu geuleuh ka maneh. Nah samane teu ngajakan ulin urang, Cok. Maneh dihan momosi Utep. Ah, Utep daripada urang baturna. Lamun aya si Ojak sia maneh pae. Baik bejakeun ka indung urang, Cok. Bejakeun we maneh. Alah, Toy. kunaon eta barudak? Jadi we leupas Jak. Kunaon lupa teh mah. Maneh Naon? Eta kunaon barudak? Nah, tuh nu kamari nembak arurang. Si Aru jeung si Entuy. Lain. Saha? Si Wawan jeung si Utep. Apaan katingali beunang huntuna si Entuy keur nembak? Urang tadi ngadenge. Nembak nu mana? Nembak pas urang sukuna maneh beheung. Anu mimiti? Heeh. Sebeleun tuh. Si Wawan Waduh. tadi si Utep. Manehnya di mana? Tadi urang ngadenge manehna ngomong ka si Mang Ajum. Ayo. Tadi aya si Mang Ajum urang ngadenge. Berarti lain si Entuy jeung si Aru meureunna. Lain. Waduh, Urang teu ngeunang ka si Entu jeung si Aru. kudu main campur atuh meureunna eh. Yeuh teangan we. Ya, bener. Gara-gara adi maneh tadi si Mana? Wawan. Si Aru di mana? Nyaho. Halus tutuy. Ah, tuy. Tuy. Balam mah tutuy. Ah, kitu susu. Tiga kocok ngucur. Bau tuy. Tapi halus tuy. Ker eta ker ngabasahan kertas. Jak. Tapi Aru jeung si Entuy. Yuk. Ah, urang mah jadi ah. Kunaon Jak? Mana mah.
Mau jadi orang minta hampura. Kunaon? Atuh gengsi hok. Gengsi kunaon, Jak? Biraku orang minta hampura kasih aro jeung si entuy. Urang kan pemimpin. Nan di dieu. Aduh. Iya, Jak, arek pemimpin atau jalma biasa, lamun salah mah kudu minta hampura. Era atuh yok. Era kunaon ye? Era mah lamun urang salah, terus urang teh minta hampura. Eta karek era. Anjir. Masih pemimpin teh. Ada gitu euy. Yang saja. Ayo. Ayo urang sampurkan. Tanganna teh, Jak. Mana yuk ah? Teuy. Urang jeung si Ya awas tuh itu tuh. Oh, rek nembak ya lain. Urang yang si Ayo ka dia rek Karek menta. Neneng Mana emang? nyenu Itu yuk kitu. kumaha ya? Nembak ya mah. Kela tuh can Oh, urang ka ditarik menta. Mana kamar dinya tuh? Oh. Nah. Lain. Geus lah tembak tuh serang naon? tuh serang. Tuh yok tingalikeun. Cik urang teh kudu menta hampura, tinggal urang kada ditembak. Hayu lah. Masa ayo tembak? Ieu pelornya. Orang mah guru tetep dah kasih oyok teh. Aduh. Amat kan nyeri teh mana yuk? Nyeri urang aduh. Nyeri yuk orang ge. Oyok teh. Di bejaan mana mah. Tong popoto ka tong ieu tong nembak ojak jeung teh oyok. Tingali jadi kanyahoan. Tatu dah gara-gara nasi Arul sok. Aduh. Namun teh gara-gara si Arul mah kanyahoan. Mang ajum ujug-ujug nyalahkeun coba. Dulu yang ke barudak teh. Aduh. Selain nama ieu lah, urang tembakan lagi jiji. Sieun urang Urang balas dendam geus tong sieun ayo. Sieun Urang tembakan. Dulu dah ke barudak teh. Ayo teh. Sieun. Ayo. Sieun. Ayo tuh. Sieun. Lila. Tep. Aduh teh kunaon? Ditembak ku si Wawan. Anak apa dah naon teh? Pada tengiring yang si Wawan. Si Wawan teh ngajak nyerang ojak teh oyok. Aduh jangan entuy tapi Utep Alim langsung kakak ditembak. Tembak naon atuh? Wah. Tuntas kesini si Wawan mah bakal ngabageran Utep deui. Ayo wawancara deui jangan Utep sanes. Tong saya mending Utep na we nya di bumi ka bumi. We. Terus tong nangis wae. Benang si Rojak teh. Itu. Yok, Arab yok. Naon, Jak? Oh, naon teh? Pelorna. Tuh. Pelaku ciduh tuh tuh. Lain ciki. Tangkurak malah. Yang kudu beureun si Blentuy. Wah, si Arul. Mana Arul? Masalah kan huntu dong. Eta si itu yang sekana huntu deui wae. Lega pan. Jadi benang kana huntu. Kosio bibirna. Coba mun balem mah. Moal mah kana huntu. Asli. Eta huntu nak mau belum terang gitu deh. Caang. Stameng. Kasatrul. Nah, belum tahu. Mungkin udah nyelap. Yuk kita main. Mar, hah? Mar tang ngambek deui nya ka Wati. Tah Mar mah teh ngambek ka Wati ieu nama.
Eta sade ngahalangan we. Si Emar jeung si Wati. Alah aing euy. Sing halangan wae. Tembak jeung buru tembak. Abis menang si Lope yok. Moal buru dulu sampai di luhur. Ah macet yok. Buru atuh jak. Macet. Udah kasih Lope. Tahu nama kasih Arum. Emar teh kenging nangis. Emar papanding. Kenging nangis sama papanding watir nyeret. Nah, yok. Urang beunang. Teu nembak oge tuh pola tuh ngasih. Wadah jurik buruk. Saya nembak kan. Udah jangan keluar ya. Sepertinya kita harus pindah posisi tuh. Anjingnya malah sama saya yang ngerti. Undang ya tuh. Kuduna orang cuang pindah tempat tuh. Ah itu ngerti yuk. Si Oyok mau balik yuk. Ayo. Ayo. Di itu jak. Wah, edung iluan ieu mah ieu. Yuk pindah ya kumaha bener. Pindah. Mana bisa tembak. Nah, yok, tuh itu mana nu nembak teh yok. Oh, mana? Ayo. Oh, tembak tah. Tembak tah. Wanita tembak. Yok ulah yok bising ditembak. Nah, mana nembak si Utep? Yok ulah yok. Sok tah wanita. Ulah. Awas tah bising adi urang lah lewes ya. Tembak tah wanita. Ya, wan. Lewes deui sok. Tembak dulu. Ini si Wawan lo mau tembak. 1, 2, 3. Mana ada mana orang? Kedua. Mana dong kau tidak mau? Tembak. Rejang. Arol atuh rol. Burukeun Emar sieun burukeun Wati burukeun. Si Emar. Wati kenapa? Entos atuh Emar. Teh kenging nangis wae entos. Wati mah teh nyahoan teh juriknya heuh. Piraku aya jurik berang-berang. Suara nage tinggal dengikeun. Terus muringkak bulu-bulu Emar teh Emar mah tuh. Ai Wati tapi henteu. Nya coba tinggal ya Allah tuh nepi ka berem gitu. Nyarinya eta mah papanting. Anes, ih Emar. Tuh. Naon Wati? Aya bulu socaan. Nu kangen meureun kamar teh. Nya, urang teukeun wajib, Pak. A B C D E F G H A H I J K L M N O Leungit osanya ojak sebut jangan deh ade Emar tuh ojak nu teu da ieu aya kene ta di o p p q l teu aya deui tuh teu aya tuh na r rojak tuh kan tadi mah pasti dilengit-lengitkeun ngahajak arojak teh ningali ku arojak teh kangenan ka Emar tah ieu naon tah Wati tah nyelapa deket ieu har tah aya kene tah R S T U V W X Y
Ojak. Itu kan. Aru meren. Antuy. Deh. Embong teingan. Antuy mah jika hilet bayong bong. Di. Atuh. Tekenging gitu, Mar. Di entas jeung antuy weh. Embong. Hai cicing aku. Gimana aja lo? Ini aja. Ngajak ya apa nih? Aduh. Jadi gero. Awas ya, dasar jadu ye, dasar tatang, dasar. Wow, rame ya? Terselanya, meh penasaran? Pokoknya, sampai jumpa di episode berikutnya.